Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la 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 arek moal emak sok nurutan bisa setruk heeh kayak maka ieu mah bisa sare ajakal aing teu nurutan tuh diapalkeun kumaha poho deui tapi mending nurut siap. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban si emak bari ngahadekeun tiung la 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 mending ngaos ka dieu euy atuh seuri-seuri di dieu mah seuri di dieu mah lobaan coba dieu mah seuri sorangan nu edan ih nyamanya oh cek salaki kunaon dia surat seuri ih kunaon ih buah kurang saon tai di dia mah seuri kabeh hari atuh urang edan kabeh ngaranna ih nah duka saha suami tah kitu biasa ceuk ari anyar keneh mah sok besar kemaluannya sok gede ka isin ai anyar keneh mah kitu jadi ari pamajikan teh eta teh mitra ibadah salaki teh mitra ibadah bu heuy ai salaki teh babaturan ibadah pamajikan teh babaturan ibadah matak lamun hayang hampang sok salakina takwa pamajikanana takwa kunaon urang kudu takwa ai takwa cek urang dieu mah nyaeta hirup saimbang naon cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai sesepuh nu aya di ieu wewengkon hormateun disim abdi tur ditedak doana muga-muga barokah yuswana barokah ilmuna, barokah turunanana.
kesepuh pondok pesantren nu aya di ieu lingkungan, mudah-mudahan kemanfaatan lembagana Ma'had Pendidikan Islamiyah parat atrat dugi ke akhirat sehingga jantan barokah kangge lembur ieu, amin. Ais pangampi papayung lembur pangresa Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus manawi aya, mudah-mudahan sadayana pupuhu lembur nu aya di ieu wewengkon aya dina pitulung Allah. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu anu sami linggih sami rawuh dina wengi ieu tasyakur walimatul urus Ananda Ismi Ismatillah Mewah Taufik Lesmana laras. Mudah-mudahan ieu wengi awal kabarokahan kangge nu nyandak susu, barokah kangge panganten, oge barokah kangge ibu ramana, barokah kangge dulur baraya katu tatanggana. Teristimewa Sohibul Bait pangarsa Bapak Asep Badru mewah Ibu Tik-Tik Nurjannah laras. Mudah-mudahan ieu hajat sing barokah sehingga kumpulan urang termasuk kumpulan anu barokah. Nembe saurupun guru barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ta eta teh mudah-mudahan Allah netepkeun keberkahan kangge panganten kangge urang sadayana. Panganten baru boh panganten bari gitu. Salaresna mah ieu teh Kang Asep, nu mana Kang Asep na ieu? Mana? Ji atuh kahareup kitu. Palaur aing lamun nu hajat, teu kadeulung engke hese balik. Rek saha kuring salaman. Mangga dihaturanan. Bu ka kuping Ibu? Oh kajeun aya ka kuping mah. Insyaallah abdi surti mau alami teuing panginten lantaran ieu teh momen-momen penting kanggo panganten. Gitu. Margi abdi kantos ngalaman gitu bagaimana rasanya malam pertama. Ih, sararea ge apal. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan yang penuh penyesalan. Cicing lain sok poho. Yang paling menyesalkan, yang paling menyakitkan manehna molor miheulaan salaki molor teu bebeja. Tah mandak ya neng saharan teh satu maneh ngaranna neng Ismi ai Ismi teh ngaran. Mantak neng Ismi ulah miheulaan salaki ai sarete gitu. Ieu salaki nyamperkeun geus bau jigong, salaki nyamperkeun geus bau koe, antura ditoker ku salaki nyi nya sabalah dunya. Ih ulah miheulaan salaki jicing heula. Matak ieu abdi moal lila teuing pangresa hapunten nadawidi panginten numutkeun BMKG ieu teh di dieu di Bungur Sari teh sanes Bungur Sari Pasir Angin ieu teh ceuk waspada lantaran peuting ieu teh rek aya gempa lokal. Berpusat di imah Mang Asep Badru dengan pusat gempa di kamar panganten kedalaman 18 cm getaran gempa 2,5 skala Richter. Matak bisi Mang Asep nguping rukat raket di kamar panganten tong ibur
geus mending nurutan be gitu. Oh duda aduh nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngaduda keur usum tiris Mang Asep mendingan nginum baygon. Enggak daripada uhartian Mang Asep mending ngungsi penting ieu mah gitu milu jeung ajengan ka ditu ka Darul Ulum tah ameh aman engkena gitu tah ieu mah panganten antep gitu. Bu ibu urang doakeun ieu panganten mudah-mudahan duanana sing naon sing tina kanan aya dina kabagjaan dunia rawuh akhirat. Teu saha urusan rumah tangga maka bagi hoyong bagja erek nu kakarak arek nu geus laas gitu nya ieu mah baru ngah itu mah bari ngung ieu mah bungah teh atuh mitoha bager keneh menang saminggu macan waniun tutah titah ulah komo mitoha pan Allah ge mere rukhsah menang teu berjamaah saminggu mah kieunya mun kaparawan eta teh kai karangda mah 3 poe gitu. Mun kaparawan mah saminggu meunang teu ka masjid heulaanan maklum Allah uninga pasti sono kene boh panganten atuh meunang saminggu mah pasti eta geus dibasuh deui pasti eta lantaran kunaon dina peuting nu kahiji cari cinta sangaranna apa deh opik dina pusing nu kahiji Kang Opik meuni Suraseri bari silihnya bak pipi jam hiji murak neng Ismi la 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 kahiji eta teh ceuk engke nu kadua dina peuting anu kadua Kang Opik geus teu dicalana duanana tuluy silih rampah hanjakal kaburu aya mitoha tuh matak Mang Asep geus ngungsi ulah loba omong karunya panganten gitu. Bu ibu dina pada rumah tangga sadayana oge diajar mantap ieu mah Kang Opik sareng Neng Ismi hiji niatan dina hate rek nanjeurkeun rumah tangga anu sae rek ngalaksanakeun rumah tangga anu sae sebab aya rumah tangga teh salah sawios hiji wadah hiji ibadah anu tiasa diangge ngudag ridho Allah kulantaran hidup rek ngudag ridho Allah maka butuh bekal butuh naon cenah butuh bekal naon bekalna eueuh deui fatazawwadu fa innal khairaz zadit taqwa eueuh deui bekal pangalusna kecuali takwa ka Allah mantap Kang Opik niatan hidup rek jadi lalaki langit lalanang jagat anu mimpin rumah tangga ku katakwaan supaya pamajikan nu gigireun nya batur hirup batur sare batur dahar batur ibadah utamana bisa diajar takwa jeung hidup duaan insya Allah ulah ngarepkeun katentreman hirup lamun teu aya katakwaan ulah ngarepkeun rumah tangga anu bagja tentrem adem hate adem ayem lamun teu dibarengan ku katakwaan hiji tancapkeun dina hate niat rek ngalaksanakeun rumah tangga anu dibarengan ku katakwaan kama qala Salman Khan
katoye jana sanam प्यारे होता है दीवाना सनम तुझो आना का बेहा kiri jenam hi meri gehese Kang Asep salah Kang Opik poho Kang Opik kartos ente nu bieu ibu teu ngadengekeun si eta mah aing geus ngahujun ye lamun urang ngarepkeun kabagjaan dina rumah tangga nya lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la 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 arek moal emak sok nurutan bisa setruk heeh kayak maka ieu mah teu bisa sare ajakal aing teu nurutan tuh diapalkeun ku mah poho deui tapi tak mending nurut siap lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban si emak bari ngahadekeun tiung la 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 sok mah keluarkan aja mah daripada emak empot-empotan ya betul bu ya iya daripada ibu cicing di imah stres mending ngaos ka dieu eueuh atuh seri-seri di dieu mah seri di dieu mah lobaan coba di imah seri sorangan nu edan nyamanya cek salaki kunaon dia surat seri kunaon buah kurang saon tai di dieu mah seri kabeh hari atuh urang edan kabeh ngaranna tah bu hayong bagja jawab ku sararea lamun diri ulah bakal seri cicing lah aya cicing nong aya nong itoh aya itoh eha ecin iis aya iis mana iis kunaon aing ngaran iis di mana-mana glowingnya lamun geus ngajak doger aing sok poho lamun diri geus nyumponan aing kasambat bae ya seguru sa ilmu dak ulah kaganggu kieu ge butut-butut kieu ge ieu teh alumni paseh ceuk haram jadil doang itu kang usah mah aya kopi na mang kopi aya eueuh ih ulah seri bae gerah kopi aya eueuh aya kunaon aing eueuh atuh rokok aya eueuh rokok aya eueuh aya rokok naon geus kabehan geus aing ge eueuh sih bu ieu doakeun tukang sound system doakeun ieu Pak Kiai lamun hajat Mang Asep teu dibantuan ku tukang sound system atuh batul moal arapaleun ieu moal sukses hajat lamun teu dibantuan ku tukang sound system kadua ku tukang listrik sok eueuh hajat sanu terekelan sok tukang listrik mentak eueuh hajat ieu sanu mantuan tatangga ieu urang kabeh butuh ku tatangga betul
termasuk tukang sound system. Karunya aja si eta mah batur can araya geus nyengcre di tukang sorangan ya berjung digulung reungit. Oh gitu mata karunya geus dahar mang aing geus sarua sih encan. Gusti nu agung. Bu lamun urang geus nyumponan sakabeh kewajiban insyaallah itu lamun urang geus kabeh nyumponan kewajiban nu mana atau pik hiji mahdoh dua goer mahdoh ibadah ke Allah kudu beres hidup ngurus pamajikan jeung anak kudu kacak deui ibadah ke Allah nyata vertikal horizontal vertikal ibadah vertikalna kudu beres ibadah horizontal oge kudu ai kitu ngurus anak pamajikan lain ibadah hei ibadah teka pati-pati Kang Topik milarian nafkah kahilir kagirang iyo milarian beas luut leet kesang badag kesang letik kesang ngurucut dina kelek kebujur-bujur melaan anak jeung pamajikan supaya teu kalaparan ibadah eta teh kesang nu ngurucut eta teh ngurucut teh bu eta teh mawaan dosa jadi capek neangan kipayah teh eta teh matak jadi kiparat dosa tuh mata kunaon jalma ibadah masa saeutik teh ibadah saeutik teh pahala mun nyaho tah matak sadar tujuan rumah tangga teh ibadah pepeuceuk lain rek ngarubah status iya ku urang ibadah rumah tangga teh otomatis status robah nu tadina lajang jadi beristri cing ayeuna ngalieu kakenca siapa dia siapa di sana ibu teu bisa ngomong meureun saha eta teh Neng Ismi cun heuh saha dusun pun bojo Neng Ismi coba ngalieu ka kanan saha ih nah duka saha suami tah kitu biasa ceuk ari anyar keneh mah sok besar kemaluannya sok gede ka isin ai anyar keneh mah kitu. Jadi ari pamajikan teh eta teh mitra ibadah salaki teh mitra ibadah bu heuy ai salaki teh babaturan ibadah pamajikan teh babaturan ibadah matak lamun hayang hampang sok salakina takwa pamajikanana takwa kunaon urang kudu takwa ai takwa cek urang dieu mah nyaeta hirup saimbang naon cenah dunia tungtut akhirat siap sakit deui bantuan geraco dunia tungtut akhirat siar geura tingali jalma nu keur nanggung lamun teu saimbang tonggong bengkung leres teu jalma nu keur nanggung geura tingali gara-gara teu saimbang tonggongna bengkung lengkahna sosoloyogan naon sebabna teu saimbang tapi lamun saimbang mah ih ngageol we rokat nanggung teh itu karena seimbang matak lamun jalma hirup rumah tangga teu saimbang dunia di teangan nafkah di teangan ai ibadah ka Allah na poho moal barokah atawa sabalikna ojo ibadah ka Allah duha daek ojo teh kita budak saha leupas ojo teh duha tara tinggaleun masya Allah teh puasa pirajeunan daek ojo teh ngan kitu kasalaki teh cuek aya
sama rek pangaosan oge. Hayu bapak rek pangaosan berang, coba pangninyokeun heula kopi. Ih geus berang aya nu kitu aya bedil pengajian alus, angkah lebih baiknya ibu ninyokeun heula non sia melotot ka aing kasinggungnya Bu. Jadi kudu saimbang tah aa opik supaya teu karasa berat ngalaksanakeun rumah tangga sing saimbang. Dunia na ku urang siar, akhiratna oge ku urang siar. Ngen lamun hayang tere hampang, lamun hayang karasa hampang perjalanan rumah tangga, heulakeun akhirat, engke dunia nuturkeun. Lain berarti dunia teu disiar, ngen dina ngalengkah heulakeun akhirat. Naon hidup neangan apakah keur ngudag ngahontal ridho Allah. Teu. Capek-capek ge derek ngudag ridho Allah ieu. Leres teu? Lapar-lapar ge beuteung derek ngudag ridho Allah ieu. Maka capekna moal ditungtungan ku arah. Sakieu deui, capekna moal ditungtungan sebab nu diteangan lagi lain ridho jalma tapi ridho tak iya agai dengekeun mah si agai dengein capek-capek ge urang rek neangan ridho Allah tuh nang ih ngar cengih capek-capek ge urang rek neangan ridho da capek ge jadi kanikmatan lantaran naon nu diudagna ridho Allah lain ridho jalma. Pek we akang engke opik hayang kapake ku pamajikan capek hirup kitu mah, tapi lamun opik ngudag ridho Allah neng eta oge bakal ridho. Sabalikna opik ngudag ridho ismi tapi Allah teu ridho capek hirup model kitu mah. Mata kunaon urang kudu ngaheulakeun akhirat kieu opik ya pik listen to me. Oh, what I talking about? Understood? Yes, of course. So tonight we are together. Hayu sing anu kadar jeung aing. Oh, opik. Kulantaran ieu nu diudagna ridho Allah tingali. Heulakeun akhirat bukan berarti dunia dinaunkeun ditinggalkeun. Heulakeun akhirat lain berarti itu kudu neangan beas, lain Mang Jajang aya Mang Jajang aya naon maksudna yeuh analogina kieu logikana kieu lamun opik rek menta cai ulah menta gelasna tapi penta cai opik menta cai pasti bakal dibere jeung gelasna, tapi lamun opik menta gelas belum tentu dibere jeung cai. Nah, sakieu deui. Opik tah kitu nyengir atuh aing horor jah nyengir-nyengir teh tadi. Tegang amatnya. Teuing kecewa meureun ka aing meureunnya. Heuh, hayang nama eta aing teu ka dieu. Ieu itu jadi pengajian peuting ieu mah bubar. Pan agenda main ayeuna teh ngajak ngabobok ceng-celengan cok ente pik jadi kulan kitu jendol aya si eta teu mau teu ciak ti tadina pik lamun opik menta gelas cantang tuh dibere caina tapi lamun opik menta cai insyaallah dibere bahkan mungkin dibere jeung ember-emberna. Betul tuh tingali tergantung konteks opik menta naonna gitu tingali bo ieu ge urang sarua sebab nu geus di rumah tangga teh teuing geus nepi teuing encan kana ridho teuing geus nepi teuing acan bahkan kadang-kadang aya kadang-kalana opik heula nu nepi kitu eta rumah tangga teh. Aya jalma anu sok geten istiqomah ibadah ka Allah na aya deui hiji jalma anu keur kakarak tobat tuluy diajar ibadah ka Allah tapi geus nepi kana ridha Allah teh eta aya kituna tah
perjalanan tobat, perjalanan hirup teh. Mantak urang di dieu kabeh ogenan sami-sami pada diajar laras gitu. Nya, yuk pada diajar sadayana. Diajar naon Apik? Diajar sabar. Sebab jimat rumah tangga eueuh deui iwati sabar. Jadi rek nanya ka Opik. Kang Opik narima ka Neng Ismi? Tarima. Neng Ismi narima ka Kang Opik? Narima. Pepoeje. Lamun Opik narima ka Neng Ismi, ulah narima naon sebelah mata, ulah narima sapihak. Tapi tarima luar jerona, tarima hideung beureumna. Maksudna kumaha? Sebab ayeuna macan kanyahoan kakuranganana. Ayeuna mah encan nembrak. Naonana? Kakuranganana tak engke lamun geus nembrak kakurangan masing-masing. Kakurangan Ismi kewajiban Opik melengkapi. Kakurangan kelemahan Ismi kewajiban Opik ngahampura. Kakurangan Opik kewajiban Ismi. Lain kieu hanjakal aing mah. Hindung-hindung kepala lindung, aki-aki ngalah belut, kaduhung aing kaduhung kawin kalalaki anu burut. Oh, pedah Opik na sare wae teu daekeun usaha. Ih, kumaha cek Opik? Salawe mah 25 angeun kancangna pariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Oh ai keur zaman bobogohan mah Neng Ismi geulis we. Eutik-eutik touch up, eutik-eutik touch up. Nah, ai geus rumah tangga, kelek bau gerenuk. La ilaha illallah. Salaki balik ka imah curumut kos marmot. Rasa pirajeunan rajin dangdan eta mah rek pangaosan wungkul. Ujung rek nganterkeun si Puad ka Paud. Beda jeung lamun salaki di imah tara hayangeun euceum mah dangdan. Maka paingan cek Rasul adalah setengah keberuntungan seorang laki-laki dia memiliki 4 perkara. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Lalaki nu beruntung adalah laki-laki yang memiliki istri soleha. Gambaran istri soleha cek Syekh Ibnul Qayyim Neng Ismi aya 4. Hiji, pondok leungeun. 2, pondok suku. 3, pondok lisan. 4, pondok mata. What the meaning is the pondok de leungeun? What? Naon eta pondok leungeun? Awewe anu solehah mah nya eta pondok leungeun. Naon maksudna? Teu ceceremed. Samana mendak duit dina pesak salaki oge bebeja ka salaki, bapak ieu mendak duit. Euceum lain pan jeung COD. Ngaku tah, Mimin, aya ce Mimin aya. Macam-macam, alhamdulillah ya Allah. Rezeki anak soleh cenah. Bebeja ka salaki bu eta teh duit titipan batur ceuk. Heuy. Ih, aing mah marehanan. Bebeja heula ka salaki atawa ku euceum beulikeun beas kabeh. Geus dibelikeun bebeja ka salaki. Kak, naon? Bieu mendak duit? Ieu 100.000. Di mana? Eta dina kopeah. Ih, ka dieu keun. Eueuh, ih, tong hayang eta mah duit sial. Eueuh, geus pake meuli beas. Tong hayang eta mah duit sial. Nah, duit sial kapan heuh meunang aing nyuputkeun kamari kapendak wae ku maneh. Berarti kan duit naon? Heuh, kitu. Bebeja ojek ka salaki ka mendak duit dina kopeah kami ngan dibikeun beas atuh geus kagok cek salaki ais bebeas mah kitu. Heuh geus ke aing ngomong ka RT teu salaki pan ngomong ka RT teh hampura duit maneh kapendak panjangan aing nya anu tadina jeung urang bakal nguseup. Aya di tukang nguseup aya mantep berarti itu salah satu kerajinan tangan ceuk. Pepeje teu kudu emosi eueuh boga salaki tukang ngeuseub eta teh kreatif nu kitu ngaran. Naon cenah ceuk? Heeh, da salaki eueuh mah lain rek ngeuseub eta mah nulungan lauk ti karelep.
Gitu. Ya punya. Jadi saha rada teh Neng Ismi ih tunduhun meureun. Jadi Neng Ismi awewe anu solehah mah nyata awewe anu pendek langat pendek tanganna leungeunna maksudna teu ceceremed henteu boros naon cenah henteu boros ieu mah dibere 1 juta beak 500 teuing ka mana koyoyotna 300 eueuh pake naon paket haram jadah doang. Ih, aing mah unggal balik salaki ka mana sih mama? COD. Ka mana sarakai suruhku eta si eta la ilaha illallah. Bedil ku aing. Neng Ismi, jadi wanita salehah itu adalah wanita yang pendek tangannya bimakna henteu cecerman, henteu bor, tapi dia mampu menjaga harta suami. Naon cenah? Mampu menjaga harta suami sehingga suami teh bangga didampingi ku saha ku Ismi. Neng Ismi hoyong dianggap ratu, hoyong lamun Neng Ismi hoyong dianggap ratu, jadikan suamimu raja di hatimu. Ketika engkau menjadikan suamimu raja di hatimu, maka dia akan memperlakukan dirimu seolahnya ratu dalam hatimu, dalam hatinya. Atau poho saeutik itu mentak lama Neng Ismi ayeuna nganggap kasaha ka Opik seorang bajingan, berarti Ismi teh pamajikan tahu gitu. Lamun Ismi nganggap ka Opik sebagai seorang bangsat, berarti Ismi teh pamajikan bangsat kayak gitu. So cek Ismi teh ambak meureun Ismi teh kumaha ka Opik teh dasar bangsat, berarti kan Ismi pemajikan atau ketik-ketik jing, berarti kan pemajikan. Naudzu, jadikan dia raja, maka engkau otomatis akan menjadi ratunya. Sabalikna oge saha Opik lamun hayang diajenan dihormat ku pamajikan, sing bisa ngajenan pamajik. Cek tadi hayang dianggap raja, ratukeun saha pamajikan. Sebab naon? Dia berani mengikutimu, ya, dia berani mengikutimu seumur hidupnya, meninggalkan ibu bapaknya hanya untuk hatimu, dengan harapan bisa hidup bahagia bersamamu, walaupun kita tidak tahu aral rintangan menghadang di depan, entah akan menjadi kebahagiaan atau mungkin duka nestapa. Wallahu a'lam bimuradi. Teuing teu apal nu puguh nama Ismi percaya. Nu mata daek hirup jeung hidup bieu di akadan teh. Ya Opik tadi cek Mang Asep. Angkah tuka wa zawajtuka. Hei Opik, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau kepada putri saya untuk engkau dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat jeung masjid-masjidna. Atuh hoe alat sholat mah jeung masjid lain sajadah ngumpul. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kumaha cek Opik, saya terima nikahnya dan kawinnya kepada putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lamun kudu dibahasakeun cek urang dieu, urang Bungur Sari eta bahasa Mang saha tadi teh? Mang Asep teh kieu, ya Opik, hari ini saya serahkan anak saya. Dulu saya besarkan dengan sukacita, dulu saya asuh dengan kasih sayang, apapun kebutuhannya saya penuhi, tidak melihat besar dan kecil, semuanya saya usahakan. Maka hari ini telah datang takdir Allah kepada saya untuk berpisah dan menyerahkan anak saya, buah hati saya, darah daging saya serahkan kepadamu dan saya percaya kepadamu. Silahkan engkau bawa, engkau mau bawa ke puncak gunung, monggo. Rek bawa ke sisi laut, sabodo. Rek ke tengah samudra, sabodo. Rek dibere dahar 3 kali, ajeun. Rek 2 kali, mangga. Tapi bawa anak aing ka hareupeun Allah kalayan salamet. Lamun nepi ka hareupeun Allah teu salamet, kuring pangheulana bakal nungtut di akhirat ka hidup. Sanggup? Luas.
tanu ruas nundutan eta teh. Kumaha cek Mak Asep sanggup, kumaha cek Opik qabil tu nikah, saya terima nikahnya dan kamu berarti kan sanggup, maka hargai dia. Mulai saat ini sebelum kau menghargai orang lain, hargai dulu istrimu. Sebelum engkau menghargai sahabatmu, hargai istrimu. Kenapa? Karena dia dulu adalah orang lain, tapi saat memasuki melewati ijab kabul, dia serahkan hidupnya matinya kepadamu, surga dan nerakanya kepadamu. Jangan engkau kecewakan dia, dan jangan engkau kecewakan orang tuanya. Percayalah, akan ada satu pertanyaan kepadamu, bagaimana engkau membawa anakku waktu di dunia. Di akhirat bakal ditanya ke ulah katempok emplu dana wungkul gitu kahade cek tadi oke rumah tangga teh ibad, maka berkomitmenlah berdua saling menjaga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika Neng Ismi menganggap itu seorang raja dan Opik juga menganggap istrinya sebagai seorang ratu, maka engkau akan melihat calon pengisi surga insya Allah. Dan dalam rumah hanya ada kehangatan dan keintiman, seolah itu adalah penghuni surga. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada cemoohan, dan tidak ada olok-olok. Yang ada adalah kata-kata mulia, saling memuliakan, saling menghormati, maka ngahiliwir angin surga insya Allah. Katakan ini kepada istrimu, cinta ini padamu suci, ibu kasurupan tak budak. Bari dangukan khusus untuk Opik dan Ismi. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari, tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai, oh istriku. Engkau ratu di hatiku. Ratakan, oh istriku, engkau ratu di hatiku.
di hatiku suamiku. Engkau raja di hatiku. Kumaha kanggo tuh? Kanggo nak raos neng Ismi mana paraosan anak tuh Pak Jengan gitu teh ai kamu balik mah sing lak-lakan nolog ge eueuhna nyawer. Jadi muliakanlah pasangan masing-masing sehingga kemanapun Opik pergi, oh istriku, engkau ratu di hatiku. Jangankan rangda konvensional, walaupun ada rangda milenial mual kagoda lantaran naon ada Ismi di hatinya. Betul? Kang Opik oge harus menjaga hati neng Ismi. Ismi oge harus menjaga hati Opik. Gitu. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aduh, sekali saha Ismi mengecewakan, itu akan menciptakan celah dalam hati Opik sehingga semakin besar dan hilanglah rasa neng Ismi di dalam hati Opik. Kenapa? Berangkat dari sebuah kekecewaan. Betul? Laras Bu? Tuh, Lembawi Bu, salaki ibu ting sabaraha kali kecewa ka ibu gitu, teka hitung Bu. Pak eta pemajikan bapak coba ting sabaraha kali kecewa ka bapak. Pak naon anteur ka bidan eueuh ceuk bapak teu dianteur. Hese diajak ku pamajikan, Pak naon anteur kasih emak eueuh teu dianteur ku saha ku bapak. Eta teh bapak sakitu ge ngecewakeun pamajikan. Jangan naon, jangan sepelekan hal kecil di rumah tangga, sebab tidak ada hal kecil kalau dilakukan secara terus menerus, dan tidak ada hal besar kalau dilakukan permintaan maaf yang tulus. Jadi ulah era minta hampura kanu jadi pasangan hirup. Ngopi sekali berbuat salah kepada istri, minta maaf lah. Da moal ragrag ieu kahormatan komara salaki minta hampura kanu jadi saha? Kanu jadi pamajikan. Pamajikan oge ulah era minta naon? Minta hampura kanu jadi salaki. Cek mang pirang-pirang awewe ya, mang pirang-pirang awewe loba nu salatna teu ditarima ku Allah gara-gara boga dosa ka salaki. Bari eta awewe teh sare lain minta hampura. Wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Wanita yang tidur sedangkan suaminya marah kepadanya gara-gara dia tidak taat kepada suaminya, sehingga suami kecewa dan marah tidak ridho kepada kelakuan istri, sedangkan istri pemajikan anakna mitohana apem matak pastikeun ku ibu, lamun ibu geus nyieun dosa buru-buru penta hampura ulah tuluy sare lantaran poe ieu ibu nyieun dosa ka salaki, poe ieu salat ibu teu ditarima ku Allah. Nah, salasatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Tilu golongan Kang Opik neng Ismi anu moal ditarima salatna, boro-boro ditarima, diangkat sajengkal dina luhureun sirahna, moal diangkat ku malaikat. Amalan salat urang, amalan salat urang teh boro-boro ditarima, diangkat ge sajengkal dina luhureun silah, henteu diantep ku malaikat. Naon sababna? Dicarek ku Allah, tong diangkat salat Ismi mah nah runtah
runtah. Cek Allah tunggu di ala nu kitu mah runtah. Naon sebabna? Hayuh we beberes ka aing ka salakina teu beberes tah. Nah, pandosa teh aya hakullah, aya hak adami, cek. Aya hak Allah, aya hak adami. Matak cerek tobat beberes heula jeung papada kaulana. Saha? Ka salaki. Sayang. Ngismi, apa bedanya suami dengan tsunami? Jawab. Tsunami. Naon bedana? Terang. Ari suami mah, ari tsunami mah goyang dulu baru naik. Goyang heula gempa, kakarak ombak naik. Ada tsunami. Ari suami mah naik dulu baru goyang. Bu, ibu, kenapa suami tidak ridho kepada ibu? Ibu na teu taat. Naon cenah? Ibu na teu taat, salaki balik boro-boro dengan kejo sanguna ge eueuh. Terus di mana maneh karek balik waya kieu? Nyeblak. Di mana? Jeung besti biasa. Jeung iis encum iip pipat. Ayo betul main nama sebeh ku sebelak ai salaki balik gawe lah ieu tah ismi kakade jangan mengecewakan suami. Jadi awewe anu solehah mah menyenangkan bila dipandang. Naon cenah? Menyenangkan bila dipandang. Balik salaki ka imah netral deui tah kapusing salaki leungit, kasusah salaki leungit, pokona nama kasedih salaki bantuan atuh. Begitu salaki balik ka imah kasedih salaki, kasusah salaki, kapusing salaki, usi kolor salaki leungit lain ka mana nyecebna eta. Bu, kira-kira bisa tuh ibu jadi penawar? Kalau ibu tidak bisa menjadi penawar, mungkin suami ibu akan mencari penawar di luar. Nah, ning nang, nah ning nang. Sakai deui. Kalau ibu tidak bisa menjadi penawar untuk suami, ketika suami pusing, ibu teu belul jadi penawar. Suami sedih, teu belul jadi penghibur. Suami sedang gelisah, teu bisa ibu nganetralkeun, ngahileungitkeun kagelisahan salaki. Maka mungkin saja jangan salahkan laki-lakimu, suamimu kalau dia mencari obat penawar di luar. Nauzu. Akhirnya karena salaki ibu kecewa, kunaon cing? Ibu mengalami pengalaman yang apa namanya? Menyakitkan. Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Kau diam, kau acuh, dan tak pernah kau sentuh. Ujian ataukah hinaan untukku? Diriku ke kanan dan kau pun nenekku kiri. Nya boro-boro ditowel nanya ge henteu salaki kecewa. Naon cenah? Kecewa. Akhirna pan salaki teh heueur udah cicing di imah teu diropeah hayang dahar boro-boro dengan sanguna ge eueuh. Salaki oge sarua. Erek kumaha salah pamajikan yang ngejo ai biasna eueuh mah. Betul? Ai bi mah hep-hep. Mun di atas angin. Ai bi mah ngehep-hep. Salaki oge sarua ka. Erek kumaha pamajikan yang ngejo ari biasna gasna suluhna tuh. Matak lamun teu kaduga meuli gas sing aya naonna suluhna teu kaduga meuli beas atuh aya huut atuh
atuh kapan salaki protes mun aing huut emang aing bebek emang siap bere duit jeung boleh beas tah kartas jadi bekal kebahagiaan dalam rumah tangga adalah satu wanita soleh jeung awewe mau ujuk-ujuk soleh lamun teu dicontohan ku lalaki anu kartas oke lah kalau begitu. Nu kadua wa auladuhu abroron naon cenah wa auladuhu abroron laki-laki yang beruntung adalah laki-laki yang memiliki anak yang berbakti. Kenapa anaknya berbakti? Karena dibesarkan oleh ayah yang soleh dan dituntun oleh ibu yang soleha. Uce mah ari anak bahaya boga anak soleha ai pakaian pelakak-pelekek bujal nongtot susu nengtet ih naudzubillah ka warung make ieu make anduk ka dieu warung henteu anduk mah make kokolor sakieu uce ka warung aya ustad samprok mah cek Pak Ustad cek Ustad astagfirullah nya Pak Ustad kadang-kadang telah meninggalin gitu bingung kuring ge ditempo doraka teu ditempo da nyaah atuh iraha deui mendak pemandangan model kitu nya aing mendak nini mah atuh ngoyoyod sih kitu mulai ka pangaosan geuning rek sasalaman eta mah nongora aing mending wudu deui eta mah nini aing embung adek assalamualaikum waalaikumsalam jauh kali ditarik ku aing nini mah gitu damang nini damang langsung tarik deui eta jeung parawan komo geulis atuh mending wudu deui aing aduh Gusti nu agung tah eta teh saha ngaranna Kang Opik gitu boga budak anu bakti teh adalah sumber kebahagiaan ulah ngomong di akhirat di dunia kena bakal jadi kebahagiaan oco boga anak oco lalaki tuluy ku oco teh anak oco teh disakolahkeun barang beres sakolah budak oco teh gawe cek tetangga cek ka mana budak ih alhamdulillah geus lulus. Emang di mana kabar di sekolah? STM jurusan naon? Eta cenah kabar di jurusan perlistrikan. Ayeuna di mana gawena? Itu di PLN. Alhamdulillah kamari. Baru. Atoh henteu aja. Henteu. Oh, kasetrumnya. Oce boga anak oce lalaki. Tuluy eta anak ece nya disakolahkeun nya dipasantrenkeun tuluy nepi ka dimanfaatkeun ku masyarakat dipake naonna ilmu na dimanfaatkeun atoh teu tuluy anak ece teh jadi dokter tuluy anak ece teh manfaat atoh teu tuluy anak ece teh bidan ulah komo jalma munding ge ditulungan atoh teu atoh oce boga budak lalaki tuluy kawin ka anak batur tuluy kadenge ku ece anak ece teh dolim nyabok anak batur wirang teu cik eta dosa saha kasalahan anak dosa saha dosa kolotna nu teu ngadidik bener dalam mendidik bener mah moal yakin wani ngadolim santaran udagan anak anu abror mah nyaeta pasti bakal ngajaga nama baik ngaran kolot dengein ngaran anak anu abror anu soleh mah pasti bakal ngajaga kalakuan mual mungkin manehna ridho ngaran kolotna kotor mual ridho ngaran kolotna goreng betul tuh hoyong anak anu abror hoyong lamun hoyong anak anu abror hiji pastikeun katuanganana halal naon cenah pastikeun katuanganana dua nu dileueutna oge halal
lantaran kunaon ibadah urang kahalangan boa tina katuangan jeung leueteun anu teu halal teh nu mantak ulah wani-wani ngasupkeun milik rezeki kecuali anu keur opik tong wani mawa rezeki ka imah lamun teu puguh halal haram pastikeun heula halalan thayyiban halal ge kudu thayyiban kudu sae nyaho mitoha teh kapan boga asam urat tuku opi teh kalah ka di bere leunca atuh apa tuh mah kekejutan kikianan bae ih teteh jereh be hayu ih halal ge pan kudu hade nya kudu hade tah jadi ieu ulah wani-wani tuh cacak nu halal ge kudu dipilihan deui komo anu halal anu haram tah jadi opik ulah wani-wani mawa rezeki ka imah lamun can puguh halal haramna leueteun tuangan anggoen eta tilu matak cek kunaon ibadah urang hampang we nya ongko urang sok rajin salat urang sok rajin salatnya boh wajib boh sunah tapi kalakuan urang teu daekeun apik-apik hate urang teu daekeun tenang-tenang eta meureun tilu rupa nu ngahalangan ibadah urang ditarima hiji dahareunana dua leueuteunana tilu anggoen anggoeunana nu diangge ku urang eta maka solusi keur nu tilu rupa nu eta solusina teh sing apik naon cenah sing apik berarti solusina nu kadua aya deui kunaon ibadah urang kahalangan nepi ka rumah tangga urang teh bujrat bajren nya puting beliung gede di jero imah lantaran pamajikan baud we kok bola salah kita balik-balik sekali balik pemajikan ngacaprak babau hayang apa teman pemajikan ngacaprak gara-gara salakin tuh balik-balik opik hayang apa tuh pik dia gak karasa kayak opik ya lamun opik jarang balik pasti si pemajikan teh kieu salori siamanya anak aing lamun nempo eraeun ya anjir si eta mah puas anjay bu benernya iya bu mah tah ibu oge kudu jar sabar gitu ulah waka ambek lamun salaki teu kaharti tanya heul lamun salaki telat balik tanya heul ulah waka mau salaki balik ujug-ujug pasti mana wayah kieu karak baik pasti mana anak manehna ti tadi nanyakeun bae aing pus bae sampeun nyaho itu deh isu kuhera cono nagih Gusti aing mah kudu kumaha ieu nyumput mana di luar mataku aing menerima siapa anak yang jajan tembok usia itu pemajikan itu gila tuh sadari dari rumah sacak aing ge saya takut komposekan Gusti aku mantak ya Pak awas ibu mah acak ucana naon geus ambek ismi oge lamun aya nu teu kaharti urusan salaki pasawirhum fil amr pasawir naon musyawarah ulah ujug-ujug naon ulah ujug-ujug ambek bisi setruk sia teh nyebunya bisi ibu setruk ih berat atuh setruk mah sakolbak wae berat kok mau setruk oh setruk eta mah nya boh ulah kabari
keur mah heuh atuh awewe mah hiji ambek kadua rebeh. Heuh aing geus teu aneh awewe mah rebeh ganeng lah. Aing teh kebrengges semua. Geus ganeng sia mangerakeun cenah cek salah kitu-kitu. Ganeng kitu-kitu lewe. Aduh deui. Geus ganeng cecapok ku aing. Salah kita keheul meureun gara-gara titah ganeng kalah titah repeh kalah kabeki tarik atuh ceker tadi cabok Gusti ngoyoyon kumaha cek pamajikan teh puaskah kau menyiksa batinku ini puaskah kau menghancurkan hatiku ini. Itu can anggeus-anggeus. Matak lamun salaki balik teh ulah kaam. Komo lamun boga salaki tukang sound system. Ih, eueuh mah teh nyaho. Pan eta tukang sound system mah atuh dia. Kadang-kadang ka wilayah teh jolok, Cuk. Kadang-kadang tukang sound system di kota ku di kotana lokasina mudun. Kajero kudu manggulan segala rupa. Para tukang sound system mah, Cuk. Gaulna teh panjang artis, betul. Tukang soundnya emangnya tukang sound mah gaulna jeung artis galeulis sanajan beungeut saayana gitu. Gaulna mah jeung artis bae tukang sound mah mata lamun balik ka ieu mah teu ulah waka cemburu dengarana ge pagawean tukang sound kaduana tukang kamera ulah waka cemburu. Ih dilekeun tukang kamera kurang dengnek dicakal ku manehna pan eta batur tukang kamera mah gitu padahal mah yang nyabak panganten eta teh punten cenah kirang kitu kumaha punten sagrapnya tuh nyabak pan eta teh gitu mata lamun salaki balik ka imah ulah waka ambak lantaran tukang sound system jeung tukang keyboard kadi jeung tukang keyboard pan eta ulina jeung saha jeung artis tuh ai keur ngobrol teh kapan pagi linggisiknya bau minyak seungit segala rupa tuluy kapan heueuh meureun disangkana meureun lain jaket tukang sound system meureun dipake ngusut atuh bibir teh ngadaglek dina jaket tukang sound system kapendak ku pamajikan aku mah cek pamajikan teh ieu bibir saha disarwakeun jeung bibir mahena ieu mah alus dina jaket mah nyeripit ngadaun seureuh. Ayo pas menang ngaca mah jebleh. Erek nanyakeun ka salaki bisa dicabok kos kamarinya. Akhirna kunaon? Nyang heuy di kamarnya bari nananggeui jaket salaki teh. Kumaha cek pamajikan teh? Gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu. Oh, engkau bohong. Sing tarik arek mah meram dia keyeup apu arek mah gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu. Oh aku takut arek moal ini loh gua. Ada rambut lain eta teh sebenarnya mah hayangeun eta Pak Ustad eta heuh ngan eraeun aya ustad di hareupna bisi engke dibahas di pengajian aing mah da boga ustad teh heuh cerewet teu kop manggih keanehan langsung dibahas. Cok ulah suudzon ulah naon cenah ulah suudzon matak neng saharana neng Ismi supaya regreg pageuh rumah tangga teh nya buru-buru lain hadirkeun buru-buru
penta ka Allah sing dibere amanah naon putra supaya jadi pangikat rek ambok ke eta lagi panempo anak mah teu tulus tuh istri oge kapan ambek-ambek ke kapannya ambek ka salaki teu hayang aing ngejo nage kumaha cek urang mah lapar pan ngejo laras teh cak nya pan piraku euceuk jeung anak dahar salaki henteu da angger meusing ambek-ambek ya pan euceuk angger ieu ngejo mah nge salajan euceuk keuheul ka salaki anggar nyeuseum mah nyos oh bari nyeuseuna teh kieu bupa nyapan euceuk bagian celana salaki dibuntang-banting ku euceuk pan oh meurap lagi make perasaan sing lolos ya ai keur nafsu ka salaki tu cara ge euceuk keur ridho ka salaki ai keur ridho ka salaki kecil-kecil lagi aing cicing bo awas buru-buru ya entah kurang doakeun ieu mudah-mudahan yang Ismi sing loba anakna heeh sugan 12 atuh ih jadi ku ayana anak anu soleh teh jadi pengikat jadi cahaya di rumah tangga insya Allah saku abdi saku mah jauh nyaba balik ka imah di udaku anak atoh teh leres teh eta urang jauh nyapanya Pak Ustaz nya komo urang balik tahlil teh nya bari ngajinjing besek teh nya cek anak ayah bareng dibuka cau petot tuh mata hade sing hade mereka ustaz mah ulah gagapah ih mah mereka ustaz gerbrok cau petot cek anak ustaz emang ayah mulung ti mana cek bapana teh lain mulung ieu menang tahlil emang ieu ti mana ieu ti Ceebah cek budakna teh Ceebah boloho manya ayah dibere cau petot cenah panu petot mah ayah geus boga bo eta sacapek-capekna urang diudag ku anak atohnya atoh jasa eta Kang bener akang ngeuring balik ngusupnya Kang nah ning akang balik ngusup diudag ku anak ayah dapat ikannya ya dapat tapi kecil-kecil tenang ada bimoli cenah diudag usaha ku budak leungit kasusah urang kacapek urang leres bo nya urang ge boga permasalahan di rumah tangga nempo anak mah leuleus deui betul jadi ieulah hadir komo lamun anak anu bakti lamun Opik jeung Ismi hayang boga anak anu bakti pepeujeun ulah hare lantaran kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak nu dilahirkeun kabeh oge mawa fitrah ti Allahna dalam keadaan suci bersih murni tiada dosa hanya indung bapana ieu eta anu nyieun celah nyieun panto supaya budak teh loba cacat loba noda nah anu mana eta teh nu teu tigin ngawuruk budak anu teu tegas lain galak kade tegas teh anu teu tegas anu teu ngadisiplinkeun anak makana kolot ulah hare ieu mah euceuk mah da hayang jongjon euceuk ge sarua hayang jongjon nempo Facebook budaknya dibere hap budak na ngadapang Johnny yes papa eating sugar no papa telling lie no papa open your mouth ha apa teh ha aha aing rungsing eta lamun nempo anak kituan tah jewang pan ku urang adan kadenge teu tah matak anak teh ulah diarentepnya cukup sajam meunang sajam cokot deui buru-buru ulah lila teuing panon ruksak otak encan iklan anu ting seleweran dina game anak pepeujeun eta sing kontrol barengan ulah diantep bareng barengan ceu
eta iklan gerak atuh manya main game aya iklan nu kitu patut Pak Ustad Ustadna bobo mau jamaah nanya ya kan ada istilah guru kencing berdiri murid kencing berlari. Kenapa guru berdiri? Ya karena gurunya laki-laki. Jadi orang ulah hare bebeje rek jam sabaraha jam sakieu tangtukeun waktuna dahar waktuna ngaji waktuna salat waktuna diajar ngerjakeun PR waktuna gegeroh kudu apal kolot eta keur anak jieunkeun naonana jadullah baik disebut naon ge galak ge ku anak keur anak urang ieu kama qala syahrukan wa kajol. Mun barudak aran tengah rorek HP ulah sok jongjon ngerasa selesai komo sarua milu ngoprek HP kerohan ketega bigawe hare kudu sing eling kabehan hare ulah hare ibu mah diantep budak teh nya tuh jadi budak teh meyakeun waktu diajar giliran diajar puyeng bener tuh yuk sing hoyong gaduh buta anu soleh tah insyaallah lamun urang mere porsi anu sae ka budak perhatian anu sae ka budak insyaallah carana bekerja sama dalam mendidik anak ulah ngandalkeun ka pamajikan wungkul pedah opik di luar gawe ulah ngatohkeun ka salaki wungkul gitu tapi bekerja sama aya kalana bapakna nu ieu nu ngabingbing aya kalana ibuna sehingga anak teh seimbang deukeut teuing jeung indungna malehoy uy deukeut teuing jeung indungna malehoy engkena deukeut teuing jeung bapakna jegjeg engkena atuh heueuh mata kudu seimbang ieu kunaon
indung bapak berbeda jenis, bapakna lalaki indungna awewe, disatukeun ku Allah, maka dihareupeun anak itu akan menjadi karakter penyeimbang dalam sebuah kepribadian. Ya punya bo sok geura ku ibu titenan sok lalaki nu deukeut jeung indungna geura ngalayeun jeung tingali kepribadianna lain goreng gitu. Maksudnya lain nyalahkeun pola pasuna eta lain ngan ngandung harti ieu mah keur ngomongkeun keseimbangan sakit keur ngomongkeun keseimbangan fungsi kolot nya di hareupeun anak, fungsi bapak jeung indung, sehingga ketika anak salah bapak hadir sebagai hakim tuh. Nah cenah bo nya pan ibu pan gede hampura anak salah ku ibu dihampura bae, kadang-kadang pan disambut salindung ku ibu ya ulah banyak apa sia ini aya nu kitu aya bedil paing ngacek na sidaria geningnya gening sidaria baheula geuning aya lagu na eta teh adikku melanggar hukum. Oh bantuan toeng gitu sok arek moal yo adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah enggeus diketong geret tetet segala rupa. Maksudna ketika ibuna ketika bapakna di luar indung numere nutrisi akhlak, ketika bapakna aya di imah bapakna numere nutrisi akhlak. Insya Allah kepribadian anak seimbang, kelembutan anak aya, ketegasan anak hi atuh lembut bae pan ngampleh moal kapake engke atuh heueuh betul tegas bae atuh jang-jang soeh kolor ih betul dobol engke. Jadi kudu seimbang. Nu katilu opik wa khulaqauhu salihin, lingkungan anu rumah tangga bagja lamun boga tatangga anu sobat anu dulur anu keur mah pamajikan soleh, tatangga soleh, iya masa balikna pamajikan salah, tetangga bermasalah, anak loba pola balik ka imah ngagaur-gaur motor teu nyaho indungna keur salat setoran ya kapan neng ismi keur salat oge kaganggu atuh inna sholati wa susuki wa yamaha tuh nya ngeunah eta urang boga pamajikan soleh, oh anak anu berbak tatangga sol enggeus tok ismi indit kadutu meuli martabak ramayanu gitu. Bisa jadi iklan aing. Udah betul. Oh, neng ismi jeung opi kali itu penting-penting ke alun-alun meuli martabak. Dibumbuan, dicabak. Martabak dibumbuan, dicabak. Oh. Naon bu ngeunah-ngeunah ismi mah jajan martabak di kota teu nyaho hujan hujan saha nu ngasupkeun ieu popoyan tatangga anu soal tuh ingat henteu ka tatangga meulikeun martabak tuh cek aing jadi ngeunahna urang boga tatangga nu soleh teh sok ece padahal teu nitipkeun tapi tatangga teh kot leuleupatan nyiksakeun daster what kumaha musik Indiana teh ceng
musik ini teh gini teng torerorering teh eta segala bo eta begitu budak hujan kata tangga kota mudag sesanan ieu sesanan ece bari lompatan bina teuing bu eta nyaan ceu kota tangga kota buasa kota labuk ceu tatangga kota labuh tatangga ngudak sesehananan popoeana ece horeng jelema kudu nyonyoh bae ngada haranaon martabak tah eta urang ngeunah eta urang boga tatangga anu naon anu soleh bu aing budak sieun jin cuplikan aing mah ieu heuh haram jadah tah saya tata aduh geujeus si eta teh masalah dia astagfirullahaladzim aing ieu bo cangkel encan tunduh atuh ece encan ge si itu geus mulahek tah deuleu ece encan so teh geus apal ece mah heuh pelobah opi jeung Ismi bagaimana ya dari mana ya hese teh can kabayang meureun bo teraskeun ulah mantap butuh teu ku tetangga soleh tuh kagigir 40 imah kaharu 40 imah tah eta 40 imah kagigir katukang sok geuing heuh teu soleh kabeh nya henteu kitu atuh aya nu edan ge aya kitu nu cileupeung loba kitu nya nu gebleg coba nu goblok nanya tukang ngomongkeun batur aing la ilaha illallah ece mah ya ulah sok ngomongkeun batur geura aing ge osok sih sakabareh mah komo aing lamun nompo tukang kamera molor pasti diomongkeun ku aing monya tukang kamera molor atuh mureun kamera lagi milu ngerek bo ibu mah pepeje lamun ibu boga hayang tetangga anu soleh urangna nembongkeun kasolehan jadi pepeje lamun ece datang ka tetangga hacker ngomongkeun batur kaclek tinggalkeun gitu tinggalkeun gitu atawa ingetan eureun geus eureun gitu ayo di mah aing ngobrol lah gitu. Aing ngapar sok itu jeung supir pir tadi gerak ya apal teu maneh kieu kitu aing mah supir atuh geus mah minta ampun aing sarua kitu bo kadang-kadang urang teh kapan lain teu nyaho ieu pohonya poho tah mentak rek diingetan ku kula beuting ayeuna Ismi ulah mun rek na tangga kanu soleh ameh ka bawah ulah na tangga kanu sok ngin bisi ka bawah ngan Ismi ya kurang hiji naon kitu anggota kurang hiji emang rek naon kitu pan rek ngariung ayeuna ene di mana haruna itu di masjid ene ayo ngariung sih kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo cok lieur gitu mah matak eta bari kitu teh teu karasa ngobrol bari ngomongkeun batur itu bo tuluykeun ulah teh teruskeun nu terakhir naon eta juga kurang vitamin short saya tahu nu terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi bukti rizki nate keluar ti lemburna sorangan ti nagarana sorangan ti desana sorangan jadi Ismi rek leutik rek gede pamere salaki syukuran nu penting wanci dahar aya
ngumpul wanci sare katempo ngarengkolna tuh betul jeung nu ungkal engkolna gitu nya anu di tengah saaya-aya mencenul jiga mutuk sakapeung jiga batu sakapeung jiga tahu anu sok hudang jam 1 geuning lamun teu manggih saminggu sok gurutu eta teh karesep ibu gitu mata karek gede rek leutik pamere salaki tarimakeun bari syukuran bari kona insyaallah rizkina keluar di lemburna sorangan mayeng bari halal insyaallah hidup duaan bakal berangkat pinuh kabagjaan awewe solehah poho deui astagfirullahaladzim awewe anu solehah anak anu berbakti lingkungan tangga anu solehah tuluy anu soleh tuluy rizkina keluar di lemburna nyalira keun eta bakal bagja lengkapi ku ridho tikolot mantap engke lamun hidup boga milik rizki teangan ridho kolot sing inget kakol memeh mere batur oge mere kumaha carana ulin ka imah opik ismi nu mere kakolot ulin ka imah ismi opik nu mere kakolot eta teh bakal ngaragetkeun hate engke lamun teu kitu kira silih ungkalan tuh sia mah anggur we sia tidak tikolot aing sagala ge tuh betul cege baheula teh ditulungan ku abah aing mah oh sia teh aya aing anu nyuri sia teh tuh kena jadi ungkalan ka ditu na mata ulin ka dieu opik nu naon anu masihan ulin ka ismi opik nu masihan ulin ka opik ismi nu masihan atuh teh opik keneh duitna mah sarua eta ge gitu ngan ismi nu masih good insyaallah hidup doaan bagja ku doa ti kolot kedua guru kahade ulah pokok di mana baheula ngaji di mana baheula tolab sampeurkeun deui ayeuna tong diputuskeun sebab kahormatan kamuliaan poe ieu teh lain menang urang menang kolot jeung guru urang ulah pokok eta so sing aya jalma nu dipi guru ku urang bisi rumah tangga urang ayana naon aya jeung tanyakeuneun aya jeung pentaeun tulung lamun minta tulung ka kolot ulah komo eta anak urang bener salah ge pasti dibela betul teu mentak mun aya konflik masalah ulah waka nepi ka kolot ka guru heula insyaallah ai guru mah bakal netral gitu Kang Opi kartos nya atuh saya ka harti mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.